Bener pisannya paribasa ge anu teu diniat-niat masok jadi cenah. Kacaritakeunana teh ningali postingan si Teteh Aidah jeung Ece Sia majar mah cenah bade ka si Teteh Arini. Meningkatkeun kabeneran atuh abi teh geus ti iraha hayang ka si Teteh Arini teh hoyong ngonten di saungna ceng teh. Dibang sok komenan we hayo Teteh ih atuh abi hoyong ka saung eta ceng teh. Kakapeunganan mah sok siga teu pira nya kenal lagi lewat Facebook Pro tapi nya kitu teh geuninganan bala lager pisan. Singkat carita ieu teh soalna nuju di jalan mah teu seueur ngarekod nyandak dede guys paur atuh bisi teh kosewan. Tadi teh sempat kabumi si Teteh Arini heula ngarangre heula. Tas sakirana tueus kesang mah ieu teh langsung OTW wae ka saung. Tong salah sing dina motor ge angger da capek hate komo makal bocilnya. Ah tah Ece Sia mah sok nyeri-nyeri piatoheun ngabalakan ngadahara suguh jadi we urang teh sok kabawakeun. Manana mah meni mantak era pisan ieu teh nganjang teh ti imah teh lalengo mawa beuteung kosong pas ka dieu teh disuguhan sagala guys. Yeung meningkatkeun asa era ceng teh. Ah di dieu teh tambah era jadi erek miluan uprek we jeung ibu-ibu. Naon we nu nganggur dicabak supaya teu era ngahuap. Nana mah montong salah sadaya oge bekerja sama dengan baik di dieu mah. Aya nu ngaliwet, aya nu meulem daging, aya nu nyambel, aya nu ngoseng, aya nu hayoh miring ngingih, aya anu garelu, aya nu hayoh nyowe HP nya eta Dede Rayanza kalah indungna teh teu kabagean. Basaanna mah ti imah mah milunana teh erek papanggih jeung anak mitoha cenah. Teh naon cing pas papanggih mah uluman, aliman biasa. Kalah we indung ti jauh-jauh erek konten teu kabagean HP walah. Kabagean sakuat sakewat tapi nya kitu teh pas dicabak tadi penta deui ari teu dibikeun kalahkeun ngamuk. Allahu Rabbi aya makal bocil teh kieu ongko ari teh dibawa sok inget ari dibawa sok parusing. Tong we anu dianjangan teh soleh pisan geus mah disuguhan sagala ditambutan HP pang videokeun. Ah pokona masuk meningkatkeun beuki hayang remen we nganjangna ge ieu mah. Masyaallah alhamdulillah pokona namanya berkat Facebook Pro jadi seueur baraya. Duka saha duka orang mana tapi Masya Allah bala lager pisan geuninganan. Pokona mah kangge Teteh Arini hatur nuhun pisan Teteh. Lamun dina pangajian mah sok ditungtungan ku bahasa kieu geuninganan. Tuangeun sinareng leueteun anu katuang ku SIM abdi kumaha kinten-kintenna Teteh bade ngahalalkeun. Meureun lamun cek si Teteh Arini teh mah piraku meuni teu ngahalalkeun moal ge segala disuguhkeun cenah meureun atunya. Panana mah mudah-mudahan Teteh sing kagentosan deui ku nu langkung ti langkung anu katuang ku SIM abdi sareng balad Kurawa ieu yeuh. Tah ayeuna tos rapi bagian uih pokona mah hatur nuhun pisan kanu parantos nonton. Mugia sadayana sararehat wilujeng tepang di Pulau Sunda salajengna. Bye bye.